Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wilujeng patepang dangu deui mitra sareng sim kuring Mang Angga. Juru dongeng Sunda di channel YouTube Dongeng Sunda Mang Angga. Sampurasun. Hatur nuhun para mitra anu parantos manco dongengna sareng maparin like sareng komentarna, mudah-mudahan kasayanana dibalas ku Gusti Allah ku kasayan-kasayan anu langkung ageng tinu dipasikeun ka Mang Angga. Mangga mitra, supados tanyang kolong teng kanu waktos urang barandungan bae dongengna. Brung Sabudak Kai Ismet ngagik-gik seuri gancang ditutup ku tonggong leungeunna. Ulu wai. Pokna leungeun budak dikaluarkeun tina buleunana. Tal diantelkeun kana pipina. Karasa manilemes pisan. Diusap-usap kana gadona, ramona dicabakan hiji-hiji. Lucu maila leutik. Ngok deui diambung diciuman. Dugi kadinya nya mitra. Tungtung dongeng dina episode anu kamari. Kumaha atuh salajengna mitra? Mangga mitra wilujeng ngadangukeun. Mitra kaum dangu meureun sakedeung deui bakal aya nu nyebut apa ka Ismet teh. Bakal aya nu moro mun balik ti pagawean, bakal aya nu ngarenghik menta jajan. Sok keras kasih jajang babaturan gawena. Ari budak menta jajan teh sok kalah digaok. Moal ati mah moal digawok ku apa moal, cek Ismet ngomong sorangan. Harepeun orok beureum nu can ngarti kana naon-naon. Palai naon ati teh? Palai kue, palai kang kalung, palai hitar siga kagungan mamah, cek Ismet. Rada tarik atuh dengek mitra budak teh ceurik. Ismet reuaseun jung manehna nangtung. Palaureun pisan budak di pangku, cenah kudu ati-ati da beheungna can kuat. Di pangkuan ku apanya? Orok repeh dina keupanana. Ditetep teh hate Ismet nyeredet ras ka indungna, ras ka Astri, ras ka Mamai. Tiluanana ge awewe nu dipikadeudeuh ku Ismet. Ayeuna nambahan deui ratuna tinu tilu rajaning kadeudeuh. Anakna teh orok beureum awewe anu karak lahir. Mitra budak peureum deui ngan bibirna nyut-nyutan. Karunya teuing ati teh ngaran budakna. Teu aya nu maturan, mangka pasti Mamai kana lila di rumah sakit. Lalaunan diambung deui seungit nu suci nyelesep sumarambah kana bayah. Sanajan kumaha bae budak teh rek dibawa ku Ismet ka imahna, nyang hareupan Astri mah kali kumaha engke bae. Teu lagu cerak panto muka tarik pisan. Di omah nangtung bari culang cileung, samping dari beg.
Astagfirullah Aden. Mani teh langsung pingna. Duh, ibi teh hilap tegulakan panto. Alah, dan ati dipangkon ku apanya? Ismet netep di omah, hatena ngalas, watir nenjona. Bi omah teh geus kolot, asa teu percayaeun Ismet rek ninggalkeun ati kadua bi omah teh. Nya mending dibawa bae, kitu ceuk pamikir Ismet dina mangga saharita. Bi, kumaha Aden? Budak teh rek dibawa. Hah? Dadaungan teh Neng ati rek dicandak? Rek dibawa ku Aden. Bi mah colohok. Nya sing pang nyalukankeun beca Bi. Kumaha mun den bendu? Mungkin ibi sesulan ku den mamai. Nah make bendu dah dibawa ku bapakna. Pana beli ke bapakna? Tembal Ismet. Arin den itu. Ismet nyerengeh. Hariwangeun bi omah teh gerentesna. Moal sugan Astri ge moal ngarekeb ka ati. Wah, Astri galak ka ati mah ulah sambatkan ieu aya, kitu ceuk pikirna. Sanajan loba numang ngomongkeun ibu tiri teh cenah sok kajam kamalinaan. Tapi lamun Astri kitu peta ulah sambatkan aya. Kitu ceuk pamikir Ismet dina bangsa harita. Teu lilapok Ismet ngomong deui ka bi omah. Cik Bi nyalukan beca. Mangga Aden, mangga tuh. Tembal bi omah akhirna madaek tadaek meh eleh deet nurut. Mitra kaum dangu memeh indit bi omah nenjo heula ka Ismet. Bangun aya nu rek dicaritakeun. Tapi tepok ukur nyusut si panon ku tungtung leungeun kabayana. Sifat tahunan widadari turun mandi lumung surti kahiyangan. Mitra kaum dangu telila bi omah geus balik deui nyampak beca geus aya. Tapi Ismet ngahuleng namu haceuri kitu ati dibawa tumbak beca sakitu jauhna. Kuateun moal nahan lapar. Ceuk Ismet na jero hatena bari pok ngomong ka bi omah. Bi, kumaha? Aden. Ceuk bi omah norojol. Ari nyonyona naon? Ku SGM Aden. Hah? Ku susu SGM. Tembal bi omah. Si pangyieunkeun kana botol. Bisa cerik di jalan. Jauh perjalanan teh. Abi rek kana beca. Ismet marentah. Kalayan rusuhan bi omah lumpat ka dapur. Ari Ismet lempang keluar bari ngais budak. Tuluy ngajanteng lila di teras. Kekarak lempang kaburuan pok mehna ngomong ka tukang beca. Emang kuat ente kira-kira nak jalan rik-rik? Jalan rik-rik sejahtera Den. Tembal tukang beca. Nya bade nyobi-nyobi batu kersa 300 mah. Sok asal tepi we dibari 500. Mangga calik Aden mangga. Tapi tutupan hareup namang tutupan mang. Tutup beca dibuka dipake nutupan lawangna. Kurunyung bi omah lulumpatan. Iya Den, raksukanana di atas. Cek bi omah. Antong bi botol susu. Tembal Ismet. Kumaha engkeun gentosna? Keun. Dia kan we botol susuna. Song botol susu dibikeun ka Ismet. Bi omah nangtung hareugeun. Netep bangun jararauh paninengan. Sok mang. Cek Ismet geleuyeung
beca maju lalaunan. Sasorang deui paribasa nembus mega hayang tembus kajauhna jumerip maratan langit neang asih nuges leungit. Mitra meh magrib kakarak beca teh nepi ka hareupeun Imah Ismet. Hadena orok teh teu ceurik ukur ngulisi kreup deui sare tibra. Sok Ismet mikeun duit 500-an salambar. Tukang beca nyusutan kesang bari nampanan duit. Aduh atur nuhun Aden ditambihan geuningan. Pokna. Sok mang. Tembal Ismet. Pakadangan imah nu bersih lening anggar sepi siga sasari. Tatangkalan garugupai katara anyar nyeboran. Da baraseuh keneh. Bagea cenah meureun puputon, bagea Ratu Ayu dunungan nu lawas dianti-anti. Kitu meureun ceuk tatangkalan nu garugupai lamun bisa ngomong mah. Lempang Ismet mungguh ngagedig mitra. Sup ka imah sombrek rehe. Ukur parabot nu ngabagug pireu nu ngabageakeun dirina. Keur mah bisa nage kitu katurug-turug nu boga imahna keur kagageringan. Mantas kapapatenan ku indung anu maot teh. Astri Gero Ismet nyalukan. Sup ka kamar semah. Budak digolerkeun lalaunan pisan ngok dicium terus keluar sup ka kamar sarena. Mitra kaum dangu kasampak Astri keur ngagoler dirimbun ku simbut. Kakaknya ndak oleh-oleh ye, cek Ismet. Manggawe tuangku kakak, abdi mah teu hoyong nanaon emut wae ka ibu. Eta dina naon teh? Ceuk kakak oge ulah diinget-inget wae. Anggur duakeun sing kenging rahmat kubur, karunya aben bae dibeungberatan ku urang mah. Lah, Kak, kumaha atuh da emut wae? Berang-berangkeun geura. Urang nongton yuk. Terus sebab di melalajo teh. Jalan-jalan atuh. Alim capek. Tada Astri mah kitu, geus salat asar. Atos Kak. Tadi cengkat atuh cengkat. Kakak yang emam. Kuniang lalaunan pisan Astri cengkat. Nguliat sakedeung terus turun. Aya semahas Ismet ngaharewos. Kumaha? Aya semah tuh. Saha Kak? Eta tinggal lewe ku Astri di kamar tamu aya semah gerak. Sieun. Nah make sieun. Kakak masuk yang sionan. Tinggal heula atuh cik. Nyaan teh apa bodoh. Buk nu ngadayom kana beungeutna disingklakeun. Nyaan sok tong jik. Langeor Astri lempang keluar ti kamar. Basa sup ka kamar semah Astri ngarandeg. Ngahulang we sakedapan mah. Aduh kakak, mani lucu kieu. Sabaraha meserna Kak? Jeletit. Asa ngajeletit kana hati Ismet. Asa aya nu nyiwit nyeri-nyeri pisan. Make ngomong sabaraha meserna cenah. Kaorok teh.
Tapi da Astri mah teu salah mitra, geus tangtu manehna nyangka ieu teh benang meuli ti rumah yatim piatu teh. Ati we nyaas. Ati. Mohon namina Ati. Mohon saya Ati. Leungit musnah reueuk kalemhem nu tadi ngungkungan beungeut Astri. Hegar bear, hegar ku kagumbira. Karunya gerentes teh Ismet. Kak, ieu teh putra saha cenah? Atuh putra kakak. Hehehe. Cek Ismet nyerengeh. Mohon ayeuna mah ari mamahna, abdi mah mamahna. Tos we kitu tong turas-tarus naon ah. Tembal Ismet. Duaan ngariung budak. Bulenan budak diudar ku Astri, kulihat budak teh ngulihat bari heuai. Sup bayu kakurungan. Cek Astri bari nungkup bibir budak ku tonggong leungeunna. Jampe naon eta teh As? Jampe naon eta? Meka istilah sup bayu kakurungan sagala. Jampe naon? Eta teh jampe bisi setan lebat cenah. Cek Astri. Ismet imut, budak dipangku ku Astri bari dinangna dinengne. Hatena tagiwur antara hayang bebeja jeung sieun. Lewang alah batan yang hadeupan jungkrang Ismet teh. Kak. Kagala asukna cik. Hah? Kagala asukna. Tagadu hartos ka mah. Pan sasepan kamari eta tah. Cenah bari nunjuk budak. Astri ngahulang netep Ismet lila naker. Red ka budak celengok dicium. Ical wecik, ical kongkorong abdi, galekeun acuk orok sareng susuna cik. Kak, mengpeung can wengi. Ismet netep pamajikanana. Hatena ngarakacak kagagas nepi ka dinya geuningan kanyahna ka budak teh. Nyaan hayangna boga budak teh. Mun Astri nyahun eta teh anak terena kumaha, mitra? Nyaas, Kati, cek Ismet. Ya pisan atuh. Ati, Ati. Hei, aduh meni lucu. Pokna bari ngahao-hao ka Ati. Cik atuh kaenggal. Ismet nangtung ngodok duit tina sakuna. Dibilang haleupeun Astri. Aya geuning ya 3.000 deui ya. Sanyana we saya nawe heulanya Asya. Mohon sekalian meser goreng lauk hayamnya Kak. Hah? Meser goreng lauk hayam? Keur saha? Keur nu gugah babar. Saha nu gugah babar? Cek Ismet ngagebeg sugan teh maksudna ka mamai mitra. Pan abdi teh tos gugah babar. Kedahna da lauk hayam. Hati Ismet lain bunga ngadenge kitu teh beuki asa disasaak. Karelak di corona nalag ciduh. Astri ditetep. Nu ditetep males ku panetep. Tuluy nu kangan, lempang lalaunan, bari ngahariring leutik, musnah kasedihna. Ditinggalkeun maot ku indungna kamari teh, leungit alumna. Kadenge tembangna nyuat-nyuat hate Ismet, tembang ayun ambing mitra. Ayun ambing diayun-ayun ku samping. Dug ati cenah cek Astri gera bobo masing tibra diaping-aping ku mamah. Masing lila kana nyaring kitu cek Astri. Bunga kabina-bina, bunga lain di kieuna.
Mitra kaum dangu nyerelekna waktu beteka rasa berang deui peuting deui. Kalayan urang teu sadar dina nambahna waktu umur teh ngurangan. Dina kaayaan kitu geus saminggu orok aya di imah Ismet jeung Astri. Serelek ku lampu bodas nu nuruban box leutik dibuka. Tengahna diantelkeun kana tihang box. Breh orok kerorowesan. Dina kaayaan orok anu samodel kitu serengeh Astri nyerengeh seserengehan sorangan. Lalaunan dilaan popokna da baseuh. Mitra zaman harita macan aya pampers. Masih keneh ku popok. Ba, ngompolnya. Ciluk, ba, cek Astri. Orok ngarenjag eureun cerikna terus netep kawas nu ngarti. Alah, si gelis. Putra mamah teh papangnya. Kop Astri nyokot popok hiji tina tumpukan baju orok. Rap dipakekeun. Dicabak guritana oge baseuh. Atuh kabeh ka baju-bajuna dilaan. Ditalekan mitra, diusapan terus dibajuan. Regayang dipangku, ngok diambung, dicium lamun urang Banten teu ngarti diambung mah mitra. Aya rasa asih nu nyaliara kana sakujur awak, asa ka anak, moal bawa kieu merenyah ka anak bituin oge. Budak dibawa ka patengahan. Kasampak Ismet keur diuk tumpang kaki bari udud, ngelepus bari netep majuna haseup. Kunaon As? Papang? Cek Ismet. Semohon. Tembal Astri pondok. Gek diuk gigireun Ismet. Ismet netep budak. Nyeh budak imut bari netep ka Ismet. Kak. Mungkin meser baby lotionnya. Hawatos tuh. Dan bisa seur titik-titik kurangit. Mohon ku Astri batu meserna. Abdi mah hoream. Komo ayeuna mah aya ati melang Ismet nyeseup rokona jero pisan. Taleb serbu ngasupna ngelun hareupeun beungeutna. Ari ibu tos diwartosan urang gaduh horok? Tanya Astri nanyakeun ka Ismet. Nah geus ngebejaan ka indungna. Yen maranehanana ayeuna mah geus boga orok. Atos. Tos saminggu panati di dieu teh. Kakak ngawartosan teh basa iraya. Tah basa dintenan ati dicandaku kakak. Nah atuh teka dieu nya. Nah pedah kain cukukut gitu. Mun putra kakak mah panginten enggal nerojol. Dasar nasib abdi apa ben wawon. Cek Astri, jep duanana jempe sajongjongan. Astri jongjon nyobuk budak. Ismet ngarahuh bari nyarande. Leungeun kenca nyampai kana pangdiukan kursi. Palebah anu disarandean ku Astri. Siganu bendu ibu teh kak. Urang nyandak orok teh. Cek Astri. Nah make bendu. Tanya Ismet. Duka atuh. Tembal Astri. Koloyong haseup rokok ngaliwat ka hareupeun Astri. Dituturkeun ku tetep Ismet. Geus tangtu mun manehna nu ngajuru mah indung Ismet bakal datang ngabageakeun. Bakal gudagiru datang neang incu nu dipikahayang. Astri inget keneh kumaha bakatut haseumna basa dibejaan Ismet meuli orok ti rumah yatim. Ngan cenah heug engke geneang kitu. Basa kamari ku kakak diteang. Ayeuna poe Ahad cenah bade ka dieu, ceuk Ismet. Jep deui taya nu nyoara ukur tik-tak na beker dina luhur bupet.
Angger anca angger terobah ti menit ka menit ti poe ka poe mere nyaho parobahan waktu kanu bogana. Kamarana barudak gorowok ti tukang kadenge suara nu celuk-celuk. Tah ibu tah cek Ismet bari cengkat tina pangdiukanana. Astri gejung nangtung lempang nuturkeun Ismet. Ibu geuning cek Ismet marah mai. Kamarana manetisen cek indung Ismet. Astri ngasongkeun tungtung ramo kamitohana da kagokeun munjungan bari ngais orok teh. Indung Ismet ukur imut leutik narima pangbagia ti minantuna teh. Damang ibu teh cek Ismet bari gek diuk deui papahareup jeung Astri. Cager tembalna. Astri netep mitohana. Aya sinar anu reueuk ka tenjona dina pasemona. Semu ngandung katugenah jeung kate panuju geus tangtu soal orok nu ayeuna keur dikekeuweuk ku manehna. Tah ieu Bu pun anak teh yeuh cek Ismet. Anak batur gitu. Tong pun anak teresep ibu mah. Astri seri koneng ret kasalakina. Katenjo banget Ismet meuni beureum bareurem. Geus tangtu keur Ismet mah caritaan indung nabi teh matak tugenah. Da puguh sasat bapa kandungna Ismet mah. Ti mana meunang budak teh Met? Cek indungna. Ti mana? Ti mananya atuh As? Ismet kalah nanya ka manehna. Aduh katuh, abdi mah terang. Abdi mah mung sakadar nampi. Cek Astri. Tak kada uning atuh Bu. Teu kitu. Yo, ari kolot mah kudu asak sasar. Memet sok maca tara dina koran. Kunaon gitu Bu? Aya anak kukut tilaletik dikukut dipikadadah dijajahkeun. Ari geus gede manehna nyahoan yen maneh teh anak kukut awahingku hayang kana hartana pantega kana nyawa kolotan nu ngukutna teh. Eta teh dipaehan eta teh. Nah koran macan teh kamari. Ih, auzubillahi min dalik ibu mayi. Indung Ismet bibiri gidigan. Ismet imut leutik nenjo indungna bibiri gidigan samodel kitu teh mitra. Red Kastri manehna netep banget budak dina kekepanana. Estu bersih suci lir kertas bodas taya sakecelak mangsia nu ngotoran. Kumaha nurek nulisan budak mah, kumaha nurek ngagambaran. Jika kertas kosong can karuhan ati jadi awewe nu teu bener najan upamana indung bapana ati bangsat gerot atawa ungkluk bunian. Bawa teuing mun aya dina cekelanana mah bakal jadi wanita anu utama. Udah teuing gelis. Gerentes sate Astri bari ngusapan sirah budak. Bawa teuing budak teh anak saha. Henteu we doyot Memet teh kudu telik Memet. Yo, ari getih mah kuat. Mun kolotna bangsat anakna pasti tangtu bangsat. Mun bapana playboy anakna pasti bakal jadi parucahan. Mun indungna oblag anakna pasti jadi jablay eta teh. Mun indungna santri cek indungna Ismet sumanget pisan. Nempas indungna harita teh tekabat indungna oge karak calangap direk ngomong kaburu dipegat ku manehna. Mugi-mugi we atuh ieu ge ibuna santri Bu. Yah, maknya aya santri miceun anak. Henteu we doyot. Da sanes tina pamijeunan atuh Bu. Di mana atuh? Ismet tungkul. Pes mareuman rokona kana asbak. Dikekesek nepi ka pejet. Red ka Astri ge males netep aya semu nu beda dina pasemon Ismet. Bangun nu teu ngeunah cicing.
Kulan kumaha Bu? Memet mah budak teh di rumah yatim piatu. Cek indungna. Sanes Di mana tuh? Putra saha? Putra rencangan. Hah? Putra rencangan Bu. Putra saha? Putra rencangan. Tembal Ismet. Putra rencangan. Mohon. Komo kitu ya, Memet. Moal ayah hiji indung micen anakna kawas kana runtah. Moal. Henteu we doyot. Hiji mangsa indung teh bakal neangan anakna eta teh. Si anaknya kitu deui. Bakal neangan indungna. Bakal mikanya indungna. Urang mah ngabulasin. Henteu we doyot. Tuh tanya Kakang Demang tuh, ngabulasin. Karena nahawan ngurusan ti leuletik karigas gede ngurus batur. Pek pikir. Henteu we doyot. Geber-geber karembong digelarkeun kana awakna. Beki tarik siganu katanagaan ku nafsu amarah. Sawios atuh Bu. Da ngurus ge abdi mah teu aya pangarahan. Endeh. Ari geus karena nahaon atuh ngariripuh maneh. Nyeun masalah eta mah. Kapan urang teh mikanya budak teh ngarah keur jaga urang titip diri dina geus sudah tanaga mun diparengkeun panjang umur ari ieu alah henteu we doyot. Jung Ismet nangtung lempang murulo mari leutik. Di luhur nyampak teko beling kembang-kembang. Cur nyecian cai kana gelas paragina leguk-leguk diinum. Rasa nginum pok ngomong. Abdi mah hawatos Bu. Hawatos naon? Manehna teh udur di rumah sakit. Ari salakina teh aya. Salakina teh babaturan abdi. Atuh ari rek niat nulungan mah ieu tuh. Anak si Rokayah pulung, bapana maot tuh karunya. Si Rokayah neangan duit kuli. Sedang anakna sagenep-genep praku Ismet bawa hitung-hitung ibadah. Hikmah nama leket salat ngajina oge. Katarima amal urang teh. Ari ieu budak kada dikumahakeun Bu. Sumohon ibu, ari ieu budak kada dikumahakeun. Cek Astri. Sanggeus salakina ngomong meh tapi piluan ngomong. Bari tangga. Astri anu ti tadina balembay nembalan. Kan bae, kan ku ibu urang jual ka urang Batak. Dijual ka urang Batak, ka urang Medan tah. Di dinya tah. Pa butar-butar tah nu hayangan boga budak teh asana mah. Lamun teh ka butar-butar kaya ka Ibu Siregar. Naon ibu teh? Ismet nunda gelasna. Enya, ku ibu dijual ka urang Batak. Tadi dijaya pa butar-butar nu hayangan boga budak teh. Itu tuh Ibu Siregar kamari teh cenah hayang budak. Nyarios naon atuh ibu teh? Ismet nunda gelasna. Setengah dibebetkeun. Netep indungna jero naker. Tapi angger nangtung hareupeun lomari bari nyarande. Dadana ngarenghap. Ibu. Ibu teu kada pipiluan kana urusan abdi, Bu. Bade kitu bade kieu oge kumaha abdi. Abdi teh geus gede, Bu. Jadi Memet teh geus teu nganggap kolot ka ibu teh. Karembong dikekeupel, terus dikarawas-karawas. Sanes kitu, Bu. Tapi dina larasan ieu kumaha abdi, ibu teh kedah kitu ka abdi. Ngarti, ibu oge ngarti. Asaku paras di korot teh teh. Kieu ieu teh. Ibu oge ngarti. Memet teh ayeuna mah geus jugala, geus beunghar. Teu ingat kana jasa ibu. Ibu mah geus kolot, ibu mah geus kolot, geus teu kudu. Cek indungna nangtung lempang gede keluar. Rek lempang tapi diburu ku Ismet.
Kunaon ibu teh, kunaon ibu teh, Bu? Bu, dangukeun heula tuh. Bu, ibu. Ismet ngagugujeg tak-tak indungna. Nya ibu teh geus kolot. Rumasa met ibu teh geus kolot. Dareuda ayeuna mah kawas anu rek leweh. Karembong nu tadi dikekeupel dipake nyusutan si panona teu burung merubut si panona teh. Hayu ibu, hayu ibu. Asli nangtung teu kuateun lila nenjo indung mitoha nu keur dikekepan ku anakna teh ku Ismet. Katenjo Ismet nungtun indungna kanggon semah. Mayahna ngagoler lempang ngajugjug kamarna sup ka jero lalaunan ati digolerkeun. Mitra kaum dangu budak ditetep aya ku deudeuh hanjaka lain diborojolkeun ku dirina, hanjaka lain dikandung ku manehna. Tapi sanajan kitu da kanyah mah geus ngancik dina dasar atina. Nu matak Astri mah geus teu hayang tatanya deui anak saha ati teh geus teu paduli. Tapi ari ras kana caritaan mitohana karasaya benerna. Dajeng enyana mikanya teh hayang lana, hayang dipikanya dipika dedeh jaga ku ati, mun maehna geus sarempok, mun maehna geus karolot. Ceuk Ismet tadi cenah anak babaturanana. Na aya ku bager atuh Ismet teh, daek mang mawakeun sagala. Cenah indungna di rumah sakit, bapana eueuh, meureun lain dibikeun, sakadar ngarawatan. Asa temikeun mun maehna kudu ngalepaskeun deui ati, geus aya kaberat, geus aya kacinta nalian atina jero dada. Waktos mitra kabujang seep cag urang tenden heula dihandelem hieum gesan sampuraneun, cag urang tunda dihanjuang siang gesan alaeun paranti cokot bawaeun, dituruban kumandepun diwadahan cupu manik astagina, dibuka kudu ngaliwat anu weruh kasemuna, anu apal kabasana, anu rancigas ransana, anu rancage hatena. Kembang pinetik sinebaran sari, tutup lawang sigotaka. Permios.